Teman tadi ulah saking gitu geuning. Lamun urang mah lamun jekolot mah kudu bodo alewong lah nya. Lamun teu nyaho tanyakeun, bal-bal teh apa baru eta abdi lainna. Tapi teh kumayahanna geus di pastikeun di abdi jadi sieun di markas abdi teh ya kumayahanna rek ngomong di sieun ada teh nyeri-nyeri teh mah teu kuat. Bodo alewoh. Jadi kudu bodo alewohnya. Bodo alewoh teh nyaho tanyakeun, teu nanya nyahokeun. Nyahokeun teu ditanya ge aneh malah. Itu teh bahasa teh nya dina bahasanya bodo arewohnya tak budak ayeuna mah can moal apaleun Basa nanya ke bodo alewoh teh naon? Can itu bodo alewoh cenah naon Tak kira bejakeun bodo alewoh teh lamun ditincak ku lain abdi tanyakeun. Materi namanya naon? Kalau menanyakeun bodo alewoh teh naon? Dia lamun ditincak ku lain abdi tanyakeun. Bejakeun dong eta. matakan bahasa Sunda mah geuningannya luas. Coba gitu dia nanti. Tapi kan kadahar oge pan nya sabaraha hiji atuh. Tuang. Aya nedak, aya dahar. Dahar. Kolorok ge saluas sebenarnya. Kolorok. Barangkakan. Dari jablo pelajaran lama kasus mah teh kana undang kusuk basa eta teh. Undang kusuk basa. Hafaleun. Tapi kan kana tah bahasa nada eta teh pan budak mah hafaleun gitu. Moal. Karena asin nada we meureun asin Pada eta mah ada bisi. Jadi mah lamun luar deui bahasa teh nya Lamun urang kieu teh, lamun urang tanya ku kolot, kolot. Ya, naon? Mana urang teh makan aja ku sadesiana. Pan eta rek bisa ngeukeun keur nada, keur tuang, keur dahar. Eta urang teh pamul ngajawab teh nuju nada. Urang kakolot mah. Ayeuna kakolot urang. Bapak, mangga atuh gira tuang. Teu bisa, Bapak gira nada. Lain eta sebenarnya mah. Sugan bisi enak. Minta diklarifikasi lah ke bisi salah eta ku. Ahli bahasa dah urang mah saukur eta. Ahli tahu bari jeung ingetan lah gitu dah. Urang mun kata tahu boleh lah naon kayak gitu. Jadi bahasa Sunda mah peruntukan teh nya ya misalkan neda jangka dieu. Jangka sapantar, jangka kolot, jangka sahandapeun. Dahar gitu dah. Mah jang sorangan. Banyak urang ka budak urang, aya geura dahar. Naon? Tapi dalam jangka sorangan kira nuju nada Pak. Nah, gitu. Lalu ka Bapak geura tuang. Ya, jadi ada teh kasus teh kana undang usuk basa. undang usuk basa. Tapi raku ka kolot we. Geura dahar. Berarti caplok atuh mungkin ya. Tapi lamun kadang-kadang ulah ayeuna mah ka kolot teh naon ge entong jauh lah, mun pemajikan sorangan lah nya ka bapana. Bapak geura dahar. Itu geungeuingkeun urang teh usieun lah nya geus atepkeun. Sieun kene nya. Paling usieun pamajikan. Teu jeger pamajikan. Balik putih lingannya. Aing tos saya atas mabok naon balik ka imah mah. Baragagah balik. Angger we tok mah. Sieun atuh. Eueuh jeger. Kalau mau jeger bocah preman we naon angger ki mah ditangeuy bagong lah. Di mana anu ki lepas tangan. Smetik. Standar dua tangeuy. Ayo kajian jeger di mana segala sem jeger pasti raya main ki lepas tangan. Angger we. Tapi lagi sagede kieu nya.